Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rerencangan kelas 4 sampurasun rampes. Mugi-mugi orang sadayana aya dina kaayaan sehat wal afiat. Amin. Dinten ayeuna patepang deui sareng teacher dina pangajaran bahasa Sunda. Kanggo dinten ayeuna urang bade praktek maca teks Sunda. Tah, ku teacher tos dipasihan teksna atos dibacakeun engke hideep mangga baca terus direkam dikirim ka WA teacher. Nah, hatur nuhunnya kanggo perhatianana sakitu cekap tugas di teacher. Kanggo buku bahasa Sunda engke dikempelkeun hari Senin saatos PTS nya 100 pas. Nah, engke ku teacher di pasihan pangumumanna. Mangga hatur nuhun sakitu ti teacher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Polah di Tasikmalaya, Jawa Barat aya kacamatan nu disebut Raja Polah. Eta kacamatan teh kasohor ku karajinan rumah tanggana, di antarana wae rupa-rupa anyaman tina awi, mendong, jeung pandan. Karajinan ti Raja Polah ieu kakoncara nepi ka mancanagara.